Lur, hari zaman baheula mah nya kana parabotan teh tudeur. Cik, naon ieu Lur? Naon sok ya? Itu timbang tempat sangu, Lur. Tapi kalaka jiga gedung dia. Jika gedung bertingkat ieu jiga rumah susun atuh. Jiwa itu opat. Kalau opat geura. Ya, pokoknya tapi hari zaman baheula mah sok arantik ya gitu tuh. Kalau juga gedung cakar langit teh nya. Kayak aya wae urang kayak orang kangen juga nya. Orang sok resep kana barang antik nya. Zaman-zaman baheula gitu nya. Sok lalieur kana sirah teh kawan. Ini naon ya teh ya? Itu tempat cai, Lur. Tempat cai ngan pada gini. Kieu atuh. Karena di zaman enak masuk dispenser nya. Galon gitu. Zaman baheula mah kieu tah. Ini lamun digosok-gosok ya keluar jin ya. Gua yang digosok keluar itu. Seberapa tahun gua yang digosok keluar. Keluar Lur, tuh udah wajinan ada film-film apa keluar jin. Wajinan tuh digosok tuh. Maka tuh cing keluar jin teh yang bisa minta tilu permintaan gitunya. Wah ya Lur. Aduh sok lieur kana urut teh. Lieur. Rungsing kana urut. Orang neangan deh ya. Naon deh. Naon di telur. Teh naon deh gira sok. Sanu apa? Naon ya? Ieu teh naon sok? Akuarium. Akuarium. Terus zaman baheula ya. Kandal bukan sana. Wow. Sok. Akuarium tuh. Malau hiu ge betah ya dia. Baheula mah sok ditindeunan naon ku budak bernyit dan ka kita. Kieu nya. Guguraheun aing mah. Yang baheula gitu. Urang neangan deui naon. Naon deh guys ya. Hari ieu teh jika nama mic katanya jeung nyanyi gitu kan. Halo halo. Ini lain itu. Itu center guys ya, center zaman baheula. Guys. Baterai we kuat genep geura. Genep ting sabaraha ieu teh? Oh tilu itu. Itu ujung beruk datang ke mana lagi bisa nyala ya zaman baheula ya. Gua edan bogel. Antik guys ya zaman baheula itu center zaman baheula ya. Tapi listrik nyala ya. Di Silanati no di dia datang ke Bogor ge bisa itu nyampe namanya itu. Yes.